Rencangan abi ti mimiti masak gegero jeung nyesehan. Tepang deui jeung abi ibu rumah tangga nu ngagaduhan murang kali. Bunda sok aya teu nu nyarios kieu. Majar teh genah cenah di imah henteu gawe. Padahal mah urang teh sapopoe teh nya pagawean teh eueuh beresna kitu. Komo bari ari boga budak mah geuningan ayeuna isuk-isukna diberesan engke teh beurang teh geus pabalatak deui. Da urang teh ningali pabalatak teh asa arara teuliih nya. Capek-capek oge diberesan deui we dah yang rapi. Lanjut kana videona tadi teh abi teh tah nyangu heula nya. Gigihan maksudna teh. Tadi teh abi teh gaduh walusiam bari disayurkeun. Tah ieu gigihanana beres tinggal ieu teh diseupankeun nya. Soalna ari nyangu dina kompor mah dalami. Jadi ari nyangu mah kudu diheulakeun. Bari nungguan sangu asak lanjut we ieu teh bari masak walusiam bari disayurkeun nya ku abi teh. Abi mah da jujurnya henteu pati pinter kana masak teh kitu. Jadi we masak yang sapopoe teh nu simpel-simpel. Bari balanya teh sok anu murah meriah wae. Alhamdulillah sakieu ge disukuran we. Untungna teh salaki abi mah jeung naon we kitu henteu olo-olo kana barang mamana teh. Lanjut kana videona tah ieu teh di bumbuannya. Tadi teh di bumbuanna mah seperti biasa we. Oh iya masako, micin jeung gula sakitu we. Hiji deui ketah kecap. Abi mah resep dikecapan. Jadi sok dikecapan kitu ari nu teu resep makan dae teh kudu dikecapan. Tah ieu teh alhamdulillah sanguna beresnya tinggal diakeul. Terus ngakeul mah ngagidig we ka WC ieu teh tuh. Ieu teh tinggal ngabersihkeun nya baju teh dan terus disikatna nama. Kan ku abi teh direkam da abi teh pake kerudung di hareudangnya da soalna disikat teh dina mesin. Lamun dina mesin mah enakeun we meureunnan bisa sabari nyangu, bisa sabari masak nu lain gitu, bisa sabari gegero. Enak mah kendela sabaran heula we sugan we engke maka hareupna nya aya milikna kitu. Tah ieu teh nyeusehanana beres tinggal bubar bebernya ka tukang tah masyaallah deui teh cuacanana teh nya aya mah halodo gitu. Jadi lamun misalkan teu pake mesin oge ieu teh da dugi ka dhuwur oge. Ieu teh gararing nya. Cai sumur oge kuatkeun ka seueur nu sararaat abi ge ieu teh cai teh tos nyarelek. Aduh cenah ieu teh kumaha atuh nya cai teh sok sieun we saat deui sok rada ringrang kitu ari teh cai mah da soalna kan kabutuhan meureunnan eta mah cai mah teu. Mangkaning di dieu mah jauh ka wahangan badag. Lanjut kana videona aya nama bari geger heula tuh gerohaneun ieu teh aya nu isuknya ku abi teh can digerohan da can salse hiji-hiji we ngagawean. Bari ari di bumi nyarira mah pan teu ringrang arek iraha we digaweanana kitu arek sore, arek peuting, arek isuk. Jadi teu ieu moal aya piomongeun kitunya ari misalkan di bumi nyarira mah. Alhamdulillah we kitunya meskipun bumi narangkai keneh oge. Tur nuhun nya bunda-bunda terus ningali videona mudah-mudahan sing sararehat tepang dingkeun di video salajengna.